Pokoknya orang teh yang hafal, urang 2 minggu gawe di dieu can make dibayar ku maneh tah. Aing mah biasana urang teh saminggu tah dibayar kabeh kupuna. Ayeuna maneh geus 2 minggu tadi teh dibayar nah kumaha eta teh? Gila gila gila. Apan atus diwartosan kamari teh sateu acan damel. Anjeun teh pan sanes di minggu bayaran teh. Iya nah kumaha tuh ieu teh kumaha sistem pembayaran teh di mana kumaha ibu bejaan? Kan geus dibejaannya di dieu mah. Bayaran teh di bulan. Anjay. Ya geus atuh nama urang rek balik heula. Lah mana nyaeun udah mere bayaran ieu teh teu kaciri irung-irungna acan. Aing mah bawa ditipu deui kieu carana mah aing mah. Kamari dipelak masa ucing sumpun tapi kaburit. Ayeuna kudu ngokot gaji di bulan. Aing eueuh dibawa ditipu deui aing mah. Maneh geus wani nipu ka urang tingalikeun si isuk di kantor. Asa dek ngapung lah.